Allah ngarusak hiji kampung, ngarusak hiji kota, hiji daerah, termasuk negara, rusak ku Gusti Allah. Teu pernah memeh Allah ngutus rasul baheula rasul kadina nu ngalanjutkeun para wali Allah. Mantak man azalli waliyan faqad azantuhu bil harab. Cek Kangjeng Nabi awas eta hadis qudsi ti Gusti Allah sahaja lemah nu menganiaya wali aing teu kudu wali engke aing langsung tandang cek Allah ngarusak ka jelema eta. Mantak aya jelema ngahina ka kiai ternyata kiai eta ahli Allah lenyap ilmuna harita keun. Nu tadina geus ngeunah ibadah lantaran nyanangan niaya ka kiai ahli Allah leungit geunahna. Nu tadina nyana nikmat magahan ngaji guari geus eueuh kanikmatan bahkan enggeusaan magahan ngajina. Nu tadina mah biasa sehat gering nyana ku Gusti Allah dibere gering. Nang Allah lain nang wali man azali waliyan sahaja lemah nu ngarusak wali aing ngahina wali aing nganyerikeun wali aing faqad azantuhu bil harab aing nu ngarusakna. Teu puguh teu karo gering ka dokter geus tapi teu cager-cager. Kadukun mah kadukun teu cager-cager, bahkan asal aya bae anu nambahan milu gering nu nambahanana. Dah ieu bagus sing hade wali Allah memang kumanyana nama biasa bae ka Allah anu langsung sebab sia ngarusak wali aing eta keur jadi perorangan lamun loba jasa anu nganiayana langsung rusak kampung eta. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman Kiwari tahun 2013 paraeh kafir jin manusia atau masyarakat jin jeung manusia merajalela deui Kiwari makin menjadi-jadi. Pakong kamari geus dibasmi secara lisan jaari aya mah terus bae ieu nganter selubung Kiwari geus mulai ambalaya deui. Togel kan tuh aja siapa nusok masang lagi ambalaya deui baheula mah wah we minuman geus ambalaya zina ambalaya geus puguh Yahudi Nasrani Buddha Konghucu jeung sajabana iman nu Islam nage milu maksiat kana neraka engke kapan di akhirat teh eta tetep ditanya wahai manusia tahun sabaraha ieu maneh hirup datang ka Sinjarungkel ka jahanam kieu tahun sabaraha baheula hirup 2013 kami hirup. Apakah Allah kiai nu nyampaikeun bahwa pangeran teh Allah, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah? Aya Allah nu nyampaikeun ulama. Ricing bae. Aya Allah nu nyampaikeun harita bahwa mabok haram, bahwa zina haram, korupsi haram. Aya Allah nu nyampaikeun tahun 2013. Ngabacot sia. Ayo, jawab Gus ya. Datang ke tulisan sia ye waduh mun ka kafir sia bangerana tetep ka batu ka kayu lamun ka mukmin anu maksiat ye sia tulisanna datang ka zina aya di sia mabok aya di sia maling aya di sia kering aya di sia aya Allah nu nyampaikeun baheula kiai ngajablog sia tadi ngabacot kuring ngajablog ayah obangan sok dibayar muludan nah bener sih ya bener di media ya ngomong dari lalagan ge lah nyawa ieu meureun malaikat ge tewak habek. Aduh, Gusti Allah ragu. Tah penyampai teh engke teh ieu teh dipanggil.
aya sia nu nyampaikeun harita aya saha Kiai Junaid panggil Ki Junaid sia dikiaikeun baheula itu salah mah sia nyampaikeun naon baheula nyampaikeun pangeran teh Allah nu nyieun langit jeung bumi aju Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sia nyampaikeun bener apa henteu ya bener cek ulama sia di golongan naon ulah ngomong ka dinya cek jana penting menyampaikan baik menyelam sambil minum air jari tage sia emang di golongan naon komeng ieu bakal disidang paingan lemah ieu teu daekeun narurut ka sia atuh siana ieu dua akad ieu dua akad teh teu beres sia hiji akad gadakwahkeun nu bener hiji akad deui ka hayang sia malah gedean ka hayang sia nu matak jelema teu narurut da sia mah wayahna rek diberjamaahkeun we is ulah kitu cek jana tuh berjamaahkeun di mana eta di sana sok macem-macem ieu mah buya cek jana abuya aduh kewa Gusti teu bisa wajah urang kumaha ge Gusti Allah lu agung tah ieu penyampai teh engke bakal dipanggil pernah nyampaikeun apa henteu bener apa henteu nyampaikeunana sia baheula pernah nyampaikeun bener apa henteu nyampaikeunana sia tah eta urang lamun dipanggil engke ya Allah kuari hanya dibayar 1 juta 2 juta aing engke urang dijejeleh iya bener kiaina bener lu sok dipanggil teh ayo kumaha sok nyanyi aduh malah mah pernah mau gitar saja segala bener sih mau gitar mau ge leutik gimana anakna haram kan gua dae nu leutik mah henteu tolol pantau geun apa kieu mau balik lain ngaharamkeun endahan dibawa gitar masyaallah ipok teh leutik cenah ieu mah haram nu gua dae ieu kieu jadi kabalingar kieu geus kitulah terus sampai apa henteu syariat komo ayeuna urang maca koran geus aya berita agama maca majalah geus aya berita agama nonton TV geus aya berita agama ngan sakadar berita-berita tapi geus aya bae lah urang ngadengekeun wow ti mimiti ti kelas RT datang ke kelas nasional aya nu nyampaikeun ku tinggal hidayah asup jeung henteuna di antara nak deui ikhlas jeung henteu na nyampaikeunana masyaallah ilah dilanjutkeun zalika lam yakun rabbuka muhlikal qura bizul wa ahluha ghafilun wallahu a'lamu bimaradi zalika isim isyara kana irsalir rusul tuh diutus da para rasul ka umat baik ka golongan jin baik ka golongan jin ataupun ka golongan manusia etan karena sanyanya kalakuan teh kieu lam yakur rabbuka ya pangeran anjeun Muhammad muhlikal qura ngarusak perkampungan perkotaan negara-negara bizulmin ku zalim wa ahluha ghafilun bari ahlina eta kota eta kampung eta negara ghafiluna yani encan pernah kedatangan ku utusan teu pernah Allah ngarusak hiji kampung teu pernah Allah ngarusak hiji kota teu pernah Allah ngarusak hiji negara nu di kampung kota jeung nagara eta can didatangan ku utusan teu pernah Allah zalim atuh kos kitu mah Allah mentak teu pernah Allah ngarusak secara zalim datang dirusak bae eta umat padahal can aya rasul anu nyampaikeun risalah teu pernah Allah mah teu pernah aya bae zaman Kangjeng Nabi Musa heula dakwah ketika Kangjeng Nabi Musa dibohongkeun kakarak disiksa umatna zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kita nyampaikeun risalah ketika umat teu percaya karak disiksa ketika Kangjeng Nabi Isa alaihissalam nyampaikeun risalah
jadi denge ku umat kakarak siksa datang ka umat Kangjeng Nabi urang sarua teu pernah di zaman jahiliyah ku Gusti Allah teh disiksa memeh turun Kangjeng Nabi mawa risalah nyampaikeun risalah nganasehatan umat teu pernah ketika Kangjeng Nabi geus diutus umat teu percaya kakarak disiksa datanglah ka kuari teu pernah Allah menganiaya hiji kampung Yogyakarta mun encan aya jelema nu nyampaikeun hei hati-hati ulah mabok ulah zina ulah korupsi teu pernah Allah teh ngarusak tsunami di Aceh lamun memang encan aya nu nyampaikeun hati-hati ye ganja hati-hati ye ekstasi ternyata di Aceh teh jelema hampir mengkonsumsi ganja jeung ekstasi disampaikanlah ku kiai sebagai pembawa risalah sebagai penerus risalah di Kangjeng Nabi tadi denge ku orang Aceh teh siksa ku Gusti Allah mantak Inggris Jakarta Inggris jasa Jakarta ku hari Inggris jasa segala rupa aya di Jakarta ngan untung bae aya ahli-ahli Allah keneh anu hudang ti peuting aya lain ahli Allah mah hudang ti peuting eta loba kan eta kitu tadi ahli Allah udang dipeting nunguatan lumantak orang lamun carita ahli Allah bingung orang mah kapan berpikiran teh ahli Allah teh nu make jubah make udeng-udeng sorbana ngambai ka handap tasbihna sagede purup eta bae nu dihayalkeun kurang ieu meureun wali teh lain kitu sosok wali mah sosok wali mah kumaha kawalianana jeung karakter masing-masingna sebabnya nama jang nguatan negara secara zahir dua hiji tangkal kayu nomor kedua gunung disebut sahnatul ard eta adalah pancer dunia bumi secara gaib ieu adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala jeung ulama salafus sholihin ulama-ulama sholihin eta pancer negara satungtung aya ulama sholihin aya waliullah aman negara moal dirusak ku Gusti Allah asal geus diusik waliullah ulama-ulama sholihin geus diusik tunggu tanggal mainna ieu secara zahir dua secara gaib dua nah waliullah teh di mana tuh hayana mungkin di masjid mungkin di gunung mungkin di pasar mungkin di mall mungkin baik manehna di jalan di handapeun jembatan tergantungnya anak mantak ke sing hade tah di mall ge loba wali aya nu mantak eta urang Cikupa pasar Kemis loba ka mall ge deuk panggihan wali ngeuk zikir di ditu di mall ulah sembarangan begitu datang ka mall aya ping-ping herang wali kahalangan ku ping-ping jauh sekian wali nu aya mah ping-ping Cina aja ieu mah mun herang kitu akur jeung di imah mau bacedaan sial sia kudu ngayal kos kitu tuh blon-blon teh tah hese urang carita wali mah aju pertemuan para wali ge atuh kaget urang ge mungkin dipanggil ku wali teh di masjid mungkin kapanggih jeung wali teh dipanggil ku wali teh di gunung cak wali orang pertemuan yuk di gunung nyana ka gunung nu aya di lembur nu diangkat jadi wali urang kapanggih yuk aya nu diobrolkeun yeuh di masjid mungkin di masjid cak wali dipanggil secara batinna yuk urang kapanggih di pos kereta api di ditu di mana di Beos cak nyana teh yuk urang kapanggihan di ditu bae mana di Mangga 2 urang di ditu bae di Keramat Tunggak yuk geus eueuh kuring mah Keramat Tunggakna bersemi kembali aya deui dieuweuhkeun ge Keramat Tunggak nu eta hancur satu Keramat Tunggak yang itu bersemi ratusan Keramat Tunggak keur aya Keramat Tunggak Tanjung Priok mah di Pasar Kemis eueuh Keramat Tunggak ketika Keramat Tunggak nu itu nyana ge berkeliaran celek di kawasan Pasar Kemis atuh pan sia nu sok ngomen lagi Mbak dari mana? Saya dari Brebes. Di mana tinggalnya? Ini lagi ngapain di sini? Ini saya lagi magang. Kira-kira berapa batu? Situ punyanya berapa? Ya,
ada di sini 20.000 mau 20.000 mau rugi beli bedaknya juga 30.000 itu kan dipakainya oleh berapa orang udah 25 dah ceknya nama bemo Masya Allah aduh tawar segala rupa malangis-angis pertemuan para wali mungkin di tengah-tengah pasar mentah kayak dongeng nanti gini hiji jelema bebeja ka guruna yang gampang jasa jeung Kangjeng Nabi Khadir ulah sia mah can lepol henteu mah kula mah hayang bae tah tuh wiridan bae heula tah eta ieu mah nu berangkat ka Allah yang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir ngomong deui hayang jasa kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir kula mah sia mah teu kudu jeung Nabi Khidir jeung si Khidir tuh ya tukang lauk tuh teu eta onam lah sok itu mah hayang jeung Kangjeng ku sabab keukeuh geus atuh sia lamun keukeuh teuing nya sia ka pasar ke nupang pandeurina balik di pasar eta Kangjeng Nabi Khidir geus eta sasalamanan ku sia penta doana alhamdulillah bunga jangan pan baheula mah pasar teh ngajugu modal Cikupa isuk-isuk datang ka sore asar geus magrib atuh jelema baheula mah sepatan gitu kene pasar Kebis gitu kene sup jana ka pasar mulai geus didilian sosok mana ya Kangjeng Nabi Khadir teh ieu nupang pandeurina ieu Kangjeng Nabi Khadir mulai asar balik jelema teres ya aing biasana jam 5 beak kabeh jelema di pasar teh kejadian mantap jasa cek nya ieu sararepi nu balanya geus tinggal pelayan atau kong toko-tokona mulai geus tararutup bluk mana ya Kangjeng Nabi Khadir nyana memperhatikan baik pan baheula mah pasar seperti ke pasar Kemis gitu kan kadeuleu ku urang Cikupa kadeuleu patan geus baralik kabeh tinggal saurang deui cek cenah aja Kangjeng Nabi Khadir mah saurang deui cek ge mah cek lu si engko nya Nabi Khidir engko bener bae si engko pandeurina biasanya gaya si engko teh kos gitu blak nutupan eta toko langsung kadeulna kunyana atuh si engko ieu sapira si engko liwat atuh ku teu bisa salaman teu ditanya nya Khadir kos kitu ya eta cenah terakhir teh bebeja ka guruna kumaha cak guruna geus kapanggih teu teu atuh pokok sia eta aya we nu terakhir aya mah aya aja kurang teu bisa salamanan engko sincek kira teh eta Kangjeng Nabi Khidir cek lain mah nya eta geus anu terakhir eta tangarupa si engko eta Kangjeng Nabi Khidir Masya Allah ya tuh sia mah geus cak aing can level sia mah lamun geus level mah nyambung kulantaran can level atuh moal nyambung sakitu geus amprok ge jeung amprok tas sia jeung Kangjeng Nabi Khadir ku sia di lain-lain atuh bongana cek jare singko rupana atuh eta kos kitu entak ke besing ke kapanggih singko sing hade karesek dia Kangjeng Nabi Khadir ka Syekh Nawawi keur magahan ngaji jeung santri teh pan pohara jasa Syekh Nawawi keur majeunna nyurahkeun jol bae tamu Waalaikumsalam ditangkep ku Imam Nawawi Syekh Nawawi Banten ditangkep di galemohan ngantos sujud doang Masya Allah dihormat luar biasa santrina puperingi kena naonan sebab naon budug saawak-awak budugnya lehoan kadeleunna ceulina matana cilihan Rudi dan lu tinggal santrina jari-jari geus beres ngobrol jeung Syekh Nawawi pulanglah eta tamu teh cek Syekh Nawawi Aisyah budak lain sasalaman nu tadi teh Kangjeng Nabi Khidir ya Allah cak santri atuh lain dibejak atuh sia tuh aing geus kadeuleu ku sia kos kitu mah nya itu aing teh teu naon kitu karana teu kaburu ngabejak atuh geuleuh bae ti ka aing cek Kang Syekh Nawawi teh budug cek ieu teh tak besing ke kapan jeung nu budug gegeran tewak galemohan cak nu budug naonan ku bae teh cager-cager orang asli budugna saja Kangjeng Nabi di lain level mah tetep bae teu merean nah iyalah para wali Allah
menyampaikan lanjutkan risalah selalu ayat Jakarta aya, Bandung aya, Tangerang aya, Serang aya, Pandeglang aya. Ketika dituturkan aman, ketika tadi dituturkan awas deleukeun. Allah murkana deuleu tsunami, Allah murkana deuleu Yogyakarta, Allah murkana deuleu Sukabumi, Allah murkana deuleu tu Ciamis Pangandaran dan sekitar-sekitarna eta teh ku geus bangkawarah jasa. Siksa teu pernah Allah ngarusak hiji kampung, ngarusak hiji kota, hiji daerah, termasuk negara rusak ku Gusti Allah. Teu pernah memeh Allah ngutus rasul baheula rasul kadina nu ngalanjutkeun para wali Allah. Mantak man azalli waliyan faqad azantuhu bil harab. Kangjeng Nabi awas eta hadis kursi ti Gusti Allah sahaja lemah nu menganiaya wali aing teu kudu wali engke aing langsung tandang cak Allah ngarusak ka jelema eta. Mantap kaya jelema ngahina ka kiai ternyata kiai eta ahli Allah lenyap ilmuna harita kan. Nu tadina geus ngeunah ibadah lantaran nyanangan niaya ka kiai ahli Allah leungit ngeunahna. Nu tadina nyana nikmat magahan ngaji guari geus eueuh kanikmatan bahkan enggeusaan magahan ngajina. Nu tadina mah biasa sehat gering nyana ku Gusti Allah dibere gering. Nang Allah lain nang wali man azali waliyan saja leban nu ngarusak wali aing. Ngahina wali aing, nganyerikeun wali aing. Pakot azan tuhud bil harab aing nu ngarusakna. Teu puguh teu karo gering ka dokter geus tapi teu cager-cager. Kadukun makan dukun teu cager-cager bahkan asal aya bae anu nambahan milu gering nu nambahanana. Ya bagus sing hade wali Allah memang kumanyana nama biasa bae ka Allah anu langsung sebab siang ngarusak wali aing eta keur jadi perorangan lamun loba jasa anu nganiayana langsung rusak kampung eta. Masya Allah mentek pernah tah Allah mah nganiaya ngarusak wa ahluha ghafil zalimatul lamun kitu mah teu puguh teu karu dirusak bae teu puguh teu karu engke lamun di akhirat Gusti abdi kunaon dirusak apa geus perdahayan can utusan jatuh perdaya utusan kiai sugan kiai eueuh kiai eueuh sugan tu boro-boro kiai anu wali pangkatan nu solihan atuh kiai ke Golkar eueuh keneh teh eueuh ieu masa-masa kali tah pancak Allah pancak masyarakat teh engke ka ditu atuh zalim Gusti Allah abdi mah embung dikanarakakeun janten pernah aya anu mere beja heula sugan atuh haram togel teh sugan haram pakong teh sugan haram minuman ja eueuh abdi mah teu pernah ngadenge bae ja teu pernah ngutus pada teh hese kos kitu batak diutus heula tek wae ge raja Harun Ar-Rasyid mah zaman Abu Nawas jeung bapana teh digawe di raja. Cak raja teh aing malah coba hayang nyaho ye make pakaian masyarakat. Ai itu sok pagulu-gulu mah di masjid aya naon cenah teh. Jadi raja kuari nyarupa masyarakat. Milu ngaji. Oh, pangajian cenah teh. Tanya jawab jeung kiai. Raja anu naon kitu ngaranna kitu nyelundup nyana teh teu kanyahoan raja dihareup gambar ku tanya jawab nanya kiai ulah abdi rek nanya silakan kunaonnya cenah cak kiai eta di jero kuburan teh kafir-kafir jeung jelema nu maksiat teh kapan disiksa bener kan bener tapi anehna eta kafir teh asa geus dikubur haju digali di sisina didengekeun pancena disiksa tapi teu kadenge siksaanana sugan eueuhan atawa genjreng-genjrengan pan kiai ngomong bakalna disiksa bakal jeritana luar biasa sugan ngadenge jeritan saeutik teh teu tah eta kudu ngabuktikeunana kumaha. Waduh, cek wah pertanyaan lain sembarangan. Oh,
kiai atuh moal pati-pati jadi kiai jangan mun teu boga kalapa tuh. Oh kieu Bapak pertanyaan bagus sekali. Tah eta teh eta mah ulah aneh sebab paeh mah leuwih ti ngimpi bae jelema nu ngimpi ente bapak cicing di deket nu ngimpi eta jelema keur diudag-udag orai loba oraina nyana jejeritan di dinya bapak di sisi apa bapaknya oh tante nyana keur diudag-udag orai oh jangan teu cenah tuh komo eta pae ngimpi bae teu kajahoan bener oge cek dia hebat eta terus ngaji deui nyaritakeun pang indah-indahnya jeung pang bagus-bagusna jelema nu asup ka sorga di sorga bakal aya mahkota eta teh dunya jeung eusina dibandingkeun jeung mahkota masih keneh muliaan aguran mahalan mahkota ambo cak raja pohara amat ngan haju eureunna ngajina teu kaburu nanya balik raja ka ieu mah aing boga kiai Abu Nawas. Abu Nawas panggil ka dia? Panggil. Aya naon tuan raja? Cenah cek kiai bahwa di sorga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka sorga bakal dibere mahkota. Benar eta? Benar. Ngadenge di mana eta tuan raja? Ulah loba mah ulanan sia. Aing rek nanya ye. Eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut eusina masih keneh mahalan mahkota eta benar. Nah dibere tugas ku Arisya Abu Nawas pangnyokotkeun aing hiji bisa teu sia tuh bisa lu teu bisa Abu Nawas bisa kalem bae Abu Nawas sapira nyokot mahkota mah eta atuh tenang bae bisa siap bisa tulis bisa deh lu tulis Abu Nawas segala tuh bisa Abu Nawas tenang bae geus atuh geus dia sokot nyokot keluar Abu Nawas sugan neangan atuh itu Abu Nawas balik we ka ieu ngopi jeung pamajikanna cak pamajikan aya naon tadi raja eta ditah nyokot mahkota di sorga jo atuh bisa lu masalah tuh kayak manggil deui nya nah koso masalah Abu Nawas tenang wae. Masyaallah ngobrol jeung pamajikan. Atuh geus we eueuh masalah we. Sok dipanggil deui. Abu Nawas ngadap, mana mahkota? Waduh, perjalanan anak keneh. Ya teh. Jadi perjalanannya sulit, kakarek datang ke pertengahan ke can datang. Can datang. Atuh tenang we si Abu Nawas penting mah ieu bae heula. Kayak ayam mahkota bayar ku aing bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah cekeun kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya di atas segel tuh teh make materai Abu Nawas geus kira-kira cokot bae tuh saya balik deui Abu Nawas ka ieu ngopi deui jeung pamajikan cak majikan aya naon atuh nanyakeun mahkota sorga teh tadi cokot aja ku masih apa tuh siap di mana tuh keleleun cokot lalu bisa aja Abu Nawas teh tadeui cak eta aja padli siapun atuh siap bae sapira raja ieu cak eta ayeuna teh ge tungtung kumaha lah masalah kos kitu ieu panggil kadua kali panggil gitu kene katilu kali Abu Nawas ulah main-main ieu raja sia ai sanggup ai teu sanggup muter atuh sia lamun sia sanggup kudu ngabuktikeun lamun teu sanggup disel sia ku aing oh ulah main sel bae cek cenah ku ari mah kieu tuan raja kecil nyokot mahkota teh kecil cuman abdi tuduhkeun heula lawang sorgana sebab mahkota aya di sorga lawangna panguduhkeun pantuan raja mah atuh nyaho ka lawangna geus atuh ai geus nyaho mah tah lawangna kula nu nyokotna aya jin aya orai aya masato di ditu di nu sorga tanggung jawab kula nu penting lawangna heula
sia nanaonan ya tuan raja deui leuwih nanaonan cek nu bener sia tuan raja mudas cabut papan teu kieu tuan raja sakabeh perkara aya lawang mun lawangna moal bisa urang kadunya aya lawangna bobogan mah eta lawang urang kadunya sia sok macem-macem aja lamun lawang emak urang moal bisa keluar banyak orang jadi pepet malah bener oke sia cenah cek raja teh ja pinter sia lawang kedua memasuki alam barzah moal bisa urang asup ke alam barzah lamun teu melalui lawangna paeh tuan raja kajenting sok gede raja hayang ke alam barzah kudu melalui lawang paeh. Nah nomor katilu hayang mahkota di surga eta ge kudu aya lawangna ngaranna lawang akhirat geus kudu melalui lawang barzah tas lawang barzah karena ke lawang akhirat kuari mah deuk nanya bae deuk ulah heula apa raja heula sia sok macem-macem cek ulah mah mun raja hayang geus bae tuan raja paeh ti heula ieu kerajaan jangkula sia goblok ka aing teh hebat jasa teh jahe guys ya budawas tuh kabeh gaya lawangan sapira urang maka karak melewati hiji lawang emak atuh mana geus eueuh ku hari cek tah jadi kabeh aya lawangan geus tuan raja ku jenting jadi raja moal bisa waka nyokot mahkota lamun teu melewati lawang maut sanggeusna lawang maut lawang akhirat ke geus didinya kakarak teu kudu dicokoteun ku kula tuan raja nyokot sorangan ge lamun tuan raja henteu ngaguling di jembatan Shiratal Mustaqim sia ka aing gitu ya tuh asal teh jujur bae geus gagulimpang teh eta Abu Nawas pohara jas eta nyampaikeun ngaranna di kerajaan aya tukang nyampaikeun penasehat ka raja nu mantak di urang ge aya penasehat presiden aya penasehat gubernur aya penasehat bupati aya penasehat aya kabeh ge aya penasehatna tah nu mantak ieu lamun gubernur korupsi eta penasehatna nganasehatan henteu sih lamun presiden kabeneran kuari misalna korupsi jangan serada mengarah setik misal kata penasehat nganasehatan apa henteu sih tah padahal penasehat di kerajaan teh di presiden di urang teh kan aya 5 penasehatna teh aya 5 eta teh lain lalagaan masyaallah eta mampuheun henteu nganasehatan cara Abu Nawas nganasehatan raja bisa bae mahkota mah tuh tuduhkeun lawangna bae cekna teh pan hebat eta walikullin darajatum mimma amilu wallahu a'lamu bimuradih walikullin tetep kasaban-saban sahiji dina jenjang manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatum mimma amilu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babales bima amilu tina amal-amal kuno kunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ieu amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min syarrin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka. Jadi KBG jinjeng manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajatna ge bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantak darajatum mimma amilu eta keur carita kahadean keur kagorengan ge
bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngelelep hartina darokat teh eta penggunaan hinana kahandap sabaraha derajat tergantung pagaweanana pagawean kahinaanana 10% darokatna 10% pagaweanna 50% darokat 50% pagaweanna 100% kafir aya dinyana mabok aya dinyana judi aya dinyana tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sogair aya dinyana darokatna 100% tergantung pagaweanana iyalah darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu teu aya pangeran anjeun Muhammad sampikeun ka gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah emangna di dunia kitu di dunia mah aya nu geus itu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngaranna eta kan noler-noler tuntutan hak waria coba ayo kan itu boro-boronya neuk nyumponan hak buruh tubuh pamarentahna ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu endeu ka dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demon nuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atau dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutanana puguh dokterna ge keur gering mal bisa tah eta mah kan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusanna 10% naik kuari boga 20% naik derajatna 20% naik deui 50% naik derajat 50% naik deui ka ditu sampai jadi waliun min auliyaillah 100% di wali gengke aya wali abdal aya wali nukoba aya nujaba aya uropa aya asoib aya muhtar aya imamani aya kutub tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirinya ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas tambah derajat makin ikhlas tambah derajat aya anu geus tahapanana 50% melempem teh kahandap tergantung kumaha pagaweanana wari mimiti ngaji geus bisa alfiyah johar makmun mantek kabeh geus ngaji fatul muin oh di sisi lagi geus dijangjangan fatul muin teh datang kacoretan leuwih gede tibatan aslina jamul jawa media haji eta teh ngaji zahir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran alfiyah mayar saurang sampah ngaji johar makmun ku ari bayar sampah berarti ngaji jamul jawa mah bayar sampah sebab naon di ojol-ojol jeung dunia sampah tama kos kitu mah tahapan ikhlas tauhna naon semet sakitu berarti geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia derajatna ngan sakikituna bae tapi kuari diikhlaskeun tanpa hayang imbalan ai mere mah ditarima ngan tanpa imbalan pan urang teh kieu ye ikhlas mah kieu ye ikhlas pan bagian mah dunia mah geus maksum contoh ngariung urang teh ngariung mulu dan misalnya panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta tinggal Kiai Junaidna nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot eueuh ikhlasan berangkat mah ikhlas ieu mah jaieuna mah moal leungit bakal datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat mah ikhlas apa henteu semata-mata deuk ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit mah 2 juta mah geus aya tulisanana di ditu moal leungit di hayang-hayang nya teh 5 juta tulisanana 2 juta bae 2 juta baik sanajan nyana di ditu langsung ngomong ke panitia naik pesawat pas jam karena ieu mun ke Kalimantan mau bayaranna mahal
pesawat namun ke Singapura mah mahal iya tuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong gitu tulisanana 500 mah 500 bae 500 moal goyang tambah tulisan tilauhil mahfuz tergantung urangna hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungikeun eta lah nu hese ndek datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulia datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tatapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tah ngaji sampah mulai aing dek ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji alfiyah jabuatan wali ditendenan ikhlas ngaji Johar Makbun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh tah urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabara persen orang ikhlas na derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan boh kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeutik santri geus lain deui kiai urang kuari jadi kieu kiai urang jadi kieu masyarakat ya kitu keneh mambus ngomongna eta keneh nyanana jelemana eta keneh tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon kana merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau amat sia tah hasupna sial tah mobil bau enak aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge mengolap jangan mah tah mobil bensinna salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajatna tuh tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun kok teu ngeunaheun kadengena mulai coplok derajatna turun walikullin darajatum mimma amilu bongan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah cerita kahadean derajatna engke makin bagus makin sengit makin bagus makin sengit goreng makin kahandap ngalep darokat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah moal noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makan anu dipigawe ku urang sesuai jeung kaikhlasanan Masya Allah nu entek hese urusan ikhlas na doa babari do omongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah endek ka Allah cek kan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak dihalain hadis cek Kangjeng Nabi ku Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke banusa teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kaartipan ku urang jadi pasar kabeh ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkan melalui iklan eta teh masarkan kerja di pasar teh imah urang teh kuari meuli HP tak bae jadi pasar imah urang keur ngising ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu nyahoeun keur ngising nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bae di meja di dapur keur dahar
imah urang jadi pasar. Lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endeu ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar. Kaluar tina karamean pasar sebab urang mandeu ka Allah, hubungan jeung manusia putuskeun. Nu mantak jelema di akhir zaman kuari endeu ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari. Teangan kiai nu teu boga TV. Oh aya teu lembur, teu boga TV nya mah. Coba bere. Coba bere. Bareng dibere teh narima. Kamari teu boga? Teu kebeuli. Lain nu kos kitu. Ieu geus teu hese tun deundeuk ka Allah teh hese. Tah derajat teh datang ka dinya, di dinya bae. Datang ka HP. Datang ka HP derajat manusia. Amiluna datang ka dinya, datang ka TV. Amiluna datang ka dinya. Tapi lamun ditasblankeun, aing mah deuk ka Allah, batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan. Aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah deuk ka Allah bae geus bae sigeg nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh ih teu nguut kayungan teu gedag ka angin hiji bae Allah delekeun ke bakal sengit likullin darajatum mimma amilu. Ngan tadi teh apaan? Geus tadi ke tadi 7 juta bagi 2, nutul bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu tah. Nu deuk ka Allah nu mana kuat. Jol ieu kiai boga showroom. Anu ieu gonta-ganti bae ka showroom sarua bae. Nu ieu kiai teh kamari langit biru milu. Ngagaruling di langit biru datang ke kuari teh duit masyarakat ya can ka kembalikan ke kiai nanaon atuh can ka Allah ka langit biru is ka Allah ge lecen lewat langit biru wah blon kiai ai teu beunang aya nanaon haju bae milu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyu pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah kulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae ai teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing lejapkeun kumaha aing bae bisi aing pajar butuh ka sia sunamikeun ku aing sia besi aing pajar butuh ka ibadah siap modaran siap ku aing Allah butuheun mah ka urang Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah besi pajar butuh dan rusak ku aing sia besi pajar butuh disunamikeun ku aing gempakeun ku aing sia dianginkeun ku aing ditornadokeun sia ku aing beak teu butuh aing mah tah mah ibadah jang sia aing mah nyieun bae Dzurrahmah cuman Gusti Allah anu sugih teh maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abong-abong Allah teh rusak bae sia ulah naon teu kitu teu adil tuh bos kitu mah zalim ngaranna teu kitu Dzurrahmah Gusti Allah mah ke heula ke ieu jelema geus loba jasa nu maen teu geugeuran ku Allah dibalikeun urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus dijingjing we ceuleuh dikulub sia ku aing keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub urang geus kitu bae Pak aing Gusti Allah henteu ke mabok loba zina loba togel loba ngutus heula kiai supaya datang ka dinya teh kiai dulur-dulur sadaya sing hade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya we aya mun menang bagi 2 jeung kulanya sak masyarakat ieu kiai urang ye ye akur ye kiai akur ye dulur di dieu kan aya nu sok ngakon ngomehan kotokan sok adu kotok tah eta kotok nu elehna jang kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dipencit bae kula mah lumayan bae tah eta kiai nu kos kitu akur ye sakiana ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit sarat itu beres sih utusan Allah ya kos kiai ya
kudu dirantai mau utusan Allah. Allah ngutus deui. Sugani mereda kuat ya utusan teh. Nyarita ke tah lamun engke nyanang geus aya nu ngadenge hiji dua terjadi disiksa. Lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui tetep bae masih kene kos kitu kene we. Nah, cek Allah kakak ieu mah kudu diajurkeun ieu. Nah, jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugi tapi maha deudeuh jeung nyaa. Ya Allah. Nu mantak di dieuna lialam Allahu ilma zuhurin cek Imam Jalal. Ya Allah mah geus apaleun ieu lialam Allah ngarah Gusti Allah teh apaleun. Ieu teh ilma naon? Ilma zuhurin. Berarti goyahna jang urang aya ilma zuhurin mah. Ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang lang Gusti Allah atuh Allah maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun janang Gusti Allah ieu sagala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajauhan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh maka dicoba kuliah lama. Oh Imam Jalal Said mah di dia make ilma zuhurin maksudna Allah dek nyautkeun teh ilma zuhur supaya lahir ebreh ka manusia jadi lain ka Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahoun ku maraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat iman jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah. Nah ieu teh jang aya lanjut bisa kadeuleu khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad mad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu truk diinstruksikeun manu kalali berdiluhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe sing haliwir dihareupeun digigireun gitulah Allah teh setiap dek nyoba teh aya di dinya barangna aya nu ngintip bae Muhammad ayo emang kurang itu ingin bae bukan mah aya Muhammad mah deuk di ala bae lau manuk ieu waduh mun ku urang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cek nu saurang deh ulah kitu tetep bae lain ka Muhammad mah instruksi doang kanu mah gaib lah Allah mah teu kadeuleu ieu urang Arab ge kos kitu urang Arab tah urang Arab ge saru teu kadeuleu ieu aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleu gaib Allah mah urusan urang jeung Allah waduh itu tuh embeleuweung waduh ngabring gitu tuh aya sabaraha tuh waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad ayo tole ulah sok kitu dia Muhammad nyahoun eta hampir orang Arab nguji kitu kabeh hampir teu kararuat masyaallah teh ketika diuji kitu teh hampir teu kuat nah kuari teh we riba kredit saha coba kuari di imah mana nu teu ngridit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa atuh ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bungana baik eta teh gitu tabungan khusus atawa memang nyimpen bae geus kadeuleu bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah warima urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari ieu mah 2 juta DP kebelah dieuna 1 juta DP kebelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang deuk kumaha deui coba mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ieu kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai mun eta ngridit aram eta cek kiai mah aram lah teu teu kumaha eta bae janganana ngridit kijang pan
deposito sih haram dan lama haram tapi lah kuma orang baiknya sok diberepan ku bos di kumaha beres nah tak iya dicoba guys lantaran haram ganti gua rima ku daging make daging gua rima geus dasa bank padahal mah bank kene koperasi bank daging bank dan lain sebagainya nu ngahuluanana kiai keneh bae Masya Allah kamari multi nu ngahuluana di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui ndeu kumaha coba tabalinger teu ngaraji Masya Allah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah aya nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujudna ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun nyana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level di aji atuh mantak naon coba di atamat Yahudi ti Amerika kokocoran naga mantak naon waya ditakrib bae teu bisa dilaksanakan ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteuneun didengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas besi dikerebekeun ka di neraka Masya Allah nah ieu kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit na ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek laraki rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum kuleungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh teu Allah teh teu kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kukumaha ge henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% teh 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP-na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Waalaikumsalam bagi Bah belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oke nya 3 tahun udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang mau sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu aja ya udah bawain satu kiai blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger kiai coba kuar. Dimandak ngomongna puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu.
Ieu mah cenah iya alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya ku ari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon. Ya emang kos kitu teu meunang atuh lain bagian sia sia mah ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karara itu. Ye suka teh mah teh jadi mamalah. Atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa. Oh sih. Kan itu banyakit di babawa kunyana yang dituturkan ku santri moal bisa tuh ilmu Allah mah bisa pakai lalagaan kajeng ting urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos gitu tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeridit hayu ti atut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa gitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pesantren geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tama pesantren mah non teknis teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salatkeun teu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah dari riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngaji teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah akbar nongkrong kiai nongkrong ngaji nya kitab naon kitab aing macan boga molo ka ngaji ya ku kiai ge asal betah bae sebenarnya teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu kahiji santri masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah ni mustaqim tah mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula ge sok kira tiba heula ge santri botakan kos du frustasi ka masjid kabelah dia geus embungnya sih bau suka segitu kan mun babaturan saya tak tanya saya satu kumaha aing bae sampai ka Allah mah teu kudu bisa kecuali ka mall ka Allah paling ge ngabatur aing jeung sia sih telok nyese aga satu atuh bararu bentek eueuh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting waya istirahat nyana memasak keneh bae aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos gitu pondok mah bebas di pondok
aja salah cenyahoeun KBG ka rahasia pasar teh. Ingat, awas nu dek diturun kena ilmu ulama wali-wali Allah. Ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan. Kudu nu loyog, nu rendah hati, anu bener-bener endek. Nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian. Teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian. Ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak. Mun bapa mah santrenkeun anak diitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali. Ye emang bae lain deui atuh. Lain dari pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang. Kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Biasa bae. Tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman lawan mina bina tu ambilin baru ceramah tu bukan kita bang ngaji di pondok makos lalagaan abjad mana bayadun saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tantepkeun bae geus geus kitu bae pokona pondok pesantren mah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aya muludan. Di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC. MC. Tukang ngatur-ngatur teh siap. Padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya. Ngan pantang mundur santri mah. Konsepna ti ditu mundur. Komo bab ngariung mah. Jadi MC ngadadak bisana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran deui korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh atuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus gas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan cenah santri ogos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji kemetakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir saeutak saeutik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang kitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk dan kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadele padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake ku cek lembur teh ajang ulah ka mana nya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nya hatena seserian siap sapira jadi imam santri ogos kitu nun teu maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain tapi bila mun kaluaran salap masyaallah salah sautak saeutik mah geus maafu naon eta
tereuhna basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kuno lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena. Jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui. Sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae. Kunaon maksudna lain deuk ibadah. Lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh mata nu pasantren mah teu bisa kitu. Geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang, Serang, Pandeglang teu kudu ka Jakarta, teu kudu ka Jawa Tengah, Jawa Timur. Ambuk. Naon eta? Niatanana. Geus lain deuk ka Allah deui. Tah mantak sing hade ieu kredit. Ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge onang kuari henteu. Atuh sia teh kuari mah geus boga apaan sana ngredit. Goblok. Kamari mah ku masyarakat teh punten mama, kuari mah punten mama nu kan. Aya kanan kuari mah. Enggeus di luar nyaritakeun lain kiai teh mah kos kitu ngridit. Lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge ini tim sukses. Lain kiai di satu kangeun mah kos kitu. Beda geus teu nyambung. Panyakit dibawa. Ye la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd. Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan urang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus. Nu paling bagus mah tani, nomor kedua dagang. Eta nu paling hebat mah Maisha. Nomor kahiji tani, nomor kedua dagang. Enggak saya gitu. Dagang nage sing hade, deui tani nage sing hade. Ku ayeuna mah. Nah ya, lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah. Ge lain Allah supaya nyaho lain. Allah tedek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai prak nyana pasta dahu terus bae nyana ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh teu ngadenge kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus bae berarti tada teh pamani tada sahabai kiai pamani tada sahabai ustad pamani tada sahabai tokoh pamani tada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buka bank terus bae cak Allah falahu adzabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksa nang teh bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wa kila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung. Nomor kedua gede beteung beteungna gede lain gede beteung ai gede beteung mereuneuh ieu mah beteungna gede beda gede beteung jeung beteung gede lain deui mun di kulon mah lamun di wetan mah nuju gede beteung di urang gede beteung reuneuh aya mah beteungna gede lain dulu aya ribaan dayut
beteng nadayutnya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahari ba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung untung teu bae ieu mah keur carita penyakit di dunia teu teu bae aing sial cenah kiai gendut ya henteu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazard penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nya sering jeung pamarentah bae nya asup di jero suuzon bae ka jelema teu meunang nanaon suuzon bae mantap boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pamarentah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing ieu keur carita taube hartina ngameleh heuy sia wahai kapirin khusus baheula kunaon atuh make henteu DP ka Gusti Allah falaula tadrau ay hala tadrau kunaon maneh henteu tawadu ka Gusti Allah henteu DP ka Gusti Allah atuh percaya bae si pangeran teh Gusti Allah iljahum ba'suna ketika datang ka maranehanana siksa teh datang siksa tetep bae teu tawadu ka Gusti Allah pan goblok bitolol sakitu disiksa ku Gusti Allah tetep bae tulak cangkeng keneh pan tolol kunaon atuh maneh make jeung henteu percaya ka Gusti Allah padahal pan siksa teh datang ka maneh pan siksa teh ti Gusti Allah endahan la walakin qasat qulubun endahan beuki parah eta kateuasan hate maneh teh palam talin lil iman henteu condong teu leuleus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad bahkan ditambahan ku hiasan-hiasan setan wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun setan ku ari menghiasi ka eta kafirin khususna umat nu baheula oge umat Kangjeng Nabi ka kafirin ya dihiasi ku setan maka nu ya'malun dina berbagai permaksiatan sehingga pasru alaya terus bae nya maksiat geus ditegor ku Allah ku siksa ku gempa ku angin ku paila tetep bae nya teh daek iman eta pan bangkawara bae sak bangkawara jasa sakitu ge ku Allah geus ditegor tetep pake tulak cangkeng diceuli keneh bae bahkan leuwih dahsyat kakapiranana teu satena ditambah deui ku hiasan-hiasan setan atau terus bae nya bagi kafir bae ieu ge keur secara umat nu baheula atawa kafir di zaman Kangjeng Nabi atawa kuari sarua bae perorangan ge sarua bae berbaring di rumah sakit gas dinasehatan ku kolotna tah sia kuari makarasa mentang-mentang sia gagah sia sugih kamari ieu teu nanya-nanya ka kolot ai awewe segala disumbang ai kolot ku sia ditoler-toler karasa pan kuari abah mangan sakadar nganasehatan bae ka sia nya nangis kieu bae tolol tak kolot lain nurut pan ka kolot di hatena tolol goblok endahan jadi MZ di dieu
goblok eta lain nurut tak kolot teh lain nurut jol bae setan ngaharewa sup bae ka jero hatena hei kolot bae eta mah keur nyap kolot atuh sia mah sia bae atuh tenang bae sih jaharta sia loba keneh jualan aya keneh atuh gering ja ku ari kerja obatan geus sosok ada ngomong kolot mah kos kitu bawel Dacak setan atuh sia mah sia bae geus ulah bakeureun engke mah mabok deui bae tuh loba keneh duit babaturan sia nungguan ditu cewek-cewek waduh nungguan tenang eta hiasan setan tah kos kitu tah hiasan setan nyana ngomong tah ka pamajikan abah ulah kena ka dieu gandeng nang sata pan biasana ai gering mah abah titah ka dieu emah titah ka dieu hampura tah eta ngaranna bagus dah babaturan sok sarolat teh titah ngajemput itu ka dieu titah besuk ngarobrol bari kadanan ku maca Quran eta keur bagus ieu lain pambeja ka pamajikanana bawel abah tah mah geus ulah ka rumah sakit bisa ngomong kos itu ngomongna sekarang nasehatan segala naon santepkeun bae lah kolot nu modar di heula abah bukunya anu gering eta kan eta kosat kulubu teu asa teh tah jol we aya kiai kadinya datang sakampung ieu ngalungnyana ge tokoh aju dinasehatan nah Pak muriang bogoy sing loba bae atuh bacaan sadar ka Gusti Allah baca istighfar bae sing loba sak jero hate sia deui ngasehatan aing tolol ngabesuk bae cek dia teh teu kudu ngasehatan ge nyaho setan kiai mah kiai bae atuh sapira kiai lah atuh ja kiai di jelema keneh ulah sok didaengi omonganna atuh nyana mah nyana urang mah urang atuh karamean dunia teh lamun urang teu mabok mah atuh urang teh termasuk salah sahiji keajaiban dunia